Dih, ya di setujuan. Kurang lebih aja kasih emak. Tapi di mana ya? Ayah di imah apa di sawah? Ini si emak di sawah. Aku asik emak. Neng, mak, mak, mak. Nah, neng, dia kira tingali. Coba nempok. Alhamdulillahirobbil alamin ya Allah. Menikot emak menang capek-capek tetep penasaran mereneng. Kamari teh emak ya Allah, neng ningali teu kamari emak menikot meniti isuk eta teh di jam 4:30 menuju jumpalitan emak dangdan kada itu saking kunaon saking hayang disatujuan ku pamarentah emak teh. Alhamdulillah ya Maya. Alhamdulillah coba ningali emak. Tadi di alhamdulillah ya Allah. Mak aya di sawah. Oh, neng ka imah tadi. Oh, meuni hangeho. Geuninganan ieu di pamarintah ieu teh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Heeh, emak teh mending geus loba jo anu merek job ka emak teh. Alhamdulillah ya Oh, Manya. aya nu titah nyanyi, aya nu titah ngalengser, anu titah nyawer emak teh. Heeh, alhamdulillah tapi na dah heueuh ti panganten teh cenah can aya izin gitu. Oh, jadi bimbang teh bimbang, tapi enak mah geus jelas meureun ya mah. Allah, nuhun ya Allah. Emak meureun ayeuna mah moal kalaparan teuing karunya incu-incu emak menikut. Heueuh ning alhamdulillah coba aya keneh teh nu sejena beritana. Aya, cenah mah tuh itu disetujui. Heeh, geus nya kira ning mah yang itu teles sakedeungnya. Kajen mah itu setik. Terus kan engkol tadi emak wayana bawa saeutik pagetnya. Coba geus aya, coba naon deui gambarna. Coba nempok. Tuh aya emak di TV. Oh, aya emak di TV. Ya Allah, coba di heueuh geuningan aya emak di TV. Gelis banget ya Allah, emak. Sabar mah meuni kuatan. Astagfirullahaladzim ya Allah eta emak. Gelis banget nya. Ih, teh ngaran heueuh. Alhamdulillah nya neng nya. Heueuh ngan si Abah ieu, si Abah geus nyahueun encan nya. Bejaan si Abah. Oh, da tadi teh bah cuing teh si neng rek mere beja ka dieu da cuing teh ke lamun misalkeun di satujuan teh kabejaan. Kitu si Abah teh. Tapi ka mana mah si Abah lagi dicanda tangkeneh wae geuningan ngomongna mah rek nuturkeun mah da tadi teh tos nguruskeun eta teh. Loba pisan. Sawah keneh meureun. Di sawah itu sampah neng tingali. Urut banjir ieu teh tadi. Sini nih di mana nya? Mana cai geus parareno ieu ah. Urang sabarkeun sini nih sugannya. Nih di mana nih? Ari maneh? Buah-buah di jero gentong. Tadi mah aya. Sini nih teh di mana nya? Nih. Nih. Tuh geuning. Ieu orang dinya, kadang. Buset. Itu Abah gerak ka dieu. Ayo. Aduh aya kabar gembira, Bah. Kabar gembira naon nih? Buset, ting mando. Tujuan deui manggung. Kodong nih karasa cangkeng. Ke penting kegiatan. Oh, siap. Ya, tenganan. Ampun ting. Gusti nu agung dah ke ngajang pe dah. Aduh. Di itu di perut dinginnya. Oh ya Allah, aya kabar gembira ka dieu gerak. Aya si Neng ye datang ngabejaan ye. Ayo. Emak di satujuan deui manggung. Ke penting dipencetan ku emak da mah keur atoh ke dipencetan ku emak. Ayo ka dieu. Ya tuh usaha tuh da manehna mah unggal poe mending andel ke ti pamajikan we. Ih, tas heula. Ayo. Aduh. Asya. Aduh. Ya. Dia kelar. Enak. Ya, nih enak dia. Tadi teh mah teh keur ngahulang wae. Kamari teh kasih Neng, cek urang teh Neng, lamun misalkan aya kabar gembira, lamun misalkan di satujuan ku pamarentah kebejaan emak da mama teh nyekel HP. Alhamdulillah. Tuh tingali gitu. Mana? Tingali gambar emak, tingali panghareupna kamari teh ya. Keur keur demo teh ya. Lain demo parade teh ya geuninganan. Gelis banget nya. Yo, babaraya di itu gini nya. Rame. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira na urang kamari tanggal teh ya geus cara di kabencan. Anyar di bejaan dewe ke ku emak. Ke anternya emaknya. Urang kasih itu kasih Ririn.
Si Ririn Sendiri, kamari Ayo teh diantar, nah, antarnya diantar. ilunya. Neneng. Si Ririn teh nitah nyawer kamari teh kamar lumayan keur meuli beas teuing mah urang saminggueun mah Oh, ieu beak. meureunnan. Kamar Beaknya teh beasnya. oh. Ku pating teu boga beas-beas Neneng. acan nih. Mending geus Oh, sedih iya, sakapung mah. Sawahnya abah ya. Cari buat saat bisa deui. Heuh, kamari pan menang nginjem ya duitna oge Aya nyayan nyedot ieu teh. oge. Heeh, nyedot WC. Nyedot ieu. Heeh. Bau Teuinganan. Pustinya Ya, aya cayan eueuh eta kali. Geus tadi. Mah ada mulus beuh yang ieu ka sawah heula sakedeung. Ieu ke urang ngarayakeun kegembiraan urang, kira-kira urang naon ieu? Pan mah teh keur atoh ieu ayeuna teh. Heeh, apa mending heueuh. Ya ayeuna mah tinganan urang ieu heula weh. Ka mana? Mah yang kacai heula sakedeung. Oh, seneng. Neng jeung si Abah ka imah heula we nya ka ditu nya. Mah yang kacai heula sakedeung ieu. Tidak tadi kacai wae. Ya, subuhan karunya can bere nginum-nginum acan tadi mending ngabejaan pan mah baga encan atuh boga beas. Ngerti, Mun iya. oh, mun pusing ah. Aduh tinganan. Yuk ka imah heula we nya ka ditu nya jeung si Abah nya. Mari ka jamban heula ieu. Sadahar jengkol. Ai cukang gitu diberesan encan. Cukang geus seueuh. Ah yang ka ieu lah ya tingan ada karasa mulut beuteung ieu. Tingan power ieu. Or kabel letengan we lain kurang naon. Di dieu wae kitu nya. Kitu ieu. Mana nya? Oh jauh di dieu we ah. Di dieu we jelema ieu jelema eueuh nya. Make bejaan mah jelema nya, mah di dieu teh kuat. Ya atuh rasaan teh. Ya Allah, teh geus bisa tujuan kieu teh Gusti. Mah bisa manggung deui meureunnan, bisa nyawer deui. Duh, ya Allah, tengenan. Ah, maning musta boga biasa urang minta DP ah. Kasih Ririn arek merejo urang minta we DP keur meuli beas mah meureunnan jeung ieu mah nya asin mah kabeuli meureunnan 3 pen mah. Tadi teh ngadahar jengkol subuh teh tadi teh pamer eta tangga. Buat karasa itu guys. Sulahan teteng guys ah. Aduh, kamana kan. Bisa deh. Tah nya gampang lah coba di imah gitu. Aduh, orang teh mabok neng abah teh ya. Kamari jauh-jauh yo. Di sini nih di Karang papanasan. Alhamdulillah dengan aya hasilnya. Ya, neng asal aus ya. Maksudnya teh neng. Kamari Nyapa wau. Jeung salaki neng. Kamari jeung salaki wae ka dieu. Salaki kemana? Keur berkelana. Kok berkelana? Pas oma wae atuh berkelana. Nya omang teu mau gitar ieu mah berkelana. Cuma gitar. Kok kemana aya salaki teh? Tadi itu bah. Kemana? Tadi tuh teh. Tadi itu pokona. Yang ngambil liang. Settinganan didoakeun. Sing sukses di ditu nya. Doakeun. Amin ya nuhun ya bah. Nya teu apa didoakeun sing sukses di ditu nya salah kita. Neng. Amin. Amin. Nya abah ge kan ayeuna ke loba panggilan deui. Oh, nya amin. Alhamdulillah amin. Ya sing lancar ya sing loba panggilan. Nya mun. Ngomong-ngomong sore bah. Sore. Nya cenah sampai geus ngkereng mah ieu. Pergi ieu. Iya. Oh tuh, kade di jalan ya. Tapi Oh, tapi kan nungguan si emang heula. si mah di mana teh teh nya? Ma. Anak enak. Aduh, ya Allah, tenganan
geus lega rasa Ay, buru, teh. iya. Kaheula ieu di urang ieu mesti teu kapanasan pindahkeun Oh, kalau poho tadi apa? heeh maneh mah poho wae tudah hirup teh meuni ampun kudu kunini-nini we tenganan aduh Ya, tenganan buru. heeh tadi teh mah teh Cenah. kuat hampura mantak makat ka tukang masing-masing balentrean Iya, iya Heeh. oh kamana kitu ari si Aa teh Ngarantau mah. oh keur ngarantau ya Allah keun bae doakeun we pamajikan mah di imah salaki ngarantau di mana wae nu penting mah aya hasilna pikiranana teh anu positif Bener. doakeun heuh nuhun nya neng nya tadi geus ngabejaan mah lamun ku neng cenah teu ka dieu mah teu apal da teu apal nya mah teu Kan cek malam mulai teh cenah bejaan. Oh, alhamdulillah, heueuh nuhun pisan neng geus di bejaan. Jadi mah oge kan Asa-asa, kayak kasih itu, kasih ieu ke di bejaan. Aya, eta nu kemarin nanggap mah teh ya. Mun Jadinya sebelum pisan. jadi. Ya jadi. Mending. Mangges mulesna. Geus. Ya teh keur penting ada hari jengkol. Coba. Geus apa? Siapa? Emang bau. Tuh oge Agus urang meni bersih urang. Heeh. Arek ngeureuy. Arek ngareuyeun wae, heuh atuh nuhunnya neng nya. Hampura meni teh disuguhan-suguhan acan mah teu boganana. Tadi geus disuguhan ku si Abah. Geus disuguhan naon? Geus tadi. Eta kue. Dikobokan. Wah sebelum tuh nuhun nyanengnya nuhun salamnya ka itu si eta teh geuningan nu di ari mah we salamnya heeh kade hati-hati di jalanannya Di jalanan ya. doakeun we nu di marantau mah doakeun nya Ayo, Ma. kade hati-hati Assalamualaikum. Waalaikumsalam ini bager nya udah teh ngabejaan alhamdulillah heeh anu pengkolan imahna di dinya teh bener teh apal Oh deui. buseng anak Nabi Nyai eta anak Nabi Nyai meuni teu nyaho maneh meuni mantap maneh teu gaul teu kos mah tuh da Sekali baheula nya nih. kasep teh geuning salakina mah Tadi teh ditinggalkeun misalnya. oh mantap maneh ulah ninggalkeun urang sing gitu. tinggal tinggali urang beli beuki gelis wae heeh ya Teh kimenyon. sama angger asok kebiasaan ya urang jadi perasaan teh heeh urang ieu yuk urang naon ngarayakeun urang duaan yuk Panjang. asok lo jadi cangkeng paketan makan dia ini dia cicing pecet heula cicing nyari cangkeng mah daripada kayak penting Kuat sagan eta. nonggeng tadi pecetan heula kan cicing dia cicing heula urang pecet heula nangkuban kuban Aing ningali buka dari awak. cicing cicing salah satu ningan coba ganti nangkarak ulah sare yo kedeung deui sore geus boga kayu can heuh ngalah suluh ayo mah gerek nyangu pandek naon pan geus ulah sok kedul-kedulan ayeuna mah sing garempol digawe heuh ngalah suluh man heuh mah ngalah suluh sing loba tadi tuh urang geus teu boga suluh-suluh acan angka di dinya teh paut sok aya orai di dinya teh tah si aya orai naon Alhamdulillahirabbil alamin. Menikmat asaku baca mate ya Allah. Dengan apa KTP resaan teh makaning kamari teh cek pemerintah teh hiji Juli geus disatujuan. Maning mate bulan Juli loba, bulan Agustus loba, bulan pokokna mah mudah-mudahan we. Pokona mah mage ngadoakeun sadayana, periasna, fotograferna, tukang syutingna ke ngararumpul deui mun foto-foto jeung emak. Bahagia emak teh. Geus gerek nyangu nyangu heula. Udah si Abah nomor gorengkeun tempe moal asin wae enggal poe nyangu heula emak. Aduh ya Allah. Urang nyangu heula.